pelakana abi kan tuncap tancap gitu gawurkeun siki sugan jararanten tahapan abi teh melak paria gitu beser paria di warung tah sikina teh dipelakeun ku abi teh buka jadi gitu tinggal orang tinggal geningan jadi melak paria teh tuh tinggal gerak ya abi melak dina pot ieu paria teh ya cobi orang paria dia gerak orang tinggal alhamdulillah jadi oge geningan hari sugan teh terjadi hari pek jadi geningan ieu paria teh Gusti nu agung geraos da basa eta mah abi teh ngawurkeun sikina kitu saplastik aya meureun 30 siki paria kitu da eta mah teu jararadi da aya nu jadi hiji acan padahal sikina teh kenging meser online abi teh ari pek teu jararadi buka sikina gararing gitu tuh gerak tinggal ya saya pisan eta tangkal paria alhamdulillah subur geningan jadinya tah teh abi teh sikina teh di jadi meser pariana di warung gitu kan aya sikian gitu tah si sikina teh ku abi teh langsung dipelakeun teh dipoe heula ada geningan dipoe heula mah sikina teh lebetna teh sok garing di parios teh ari langsung mah geningan jadi berarti melak paria teh nya kedah langsung sikina teh anu di buahna langsung dipelakeun gitu jadilah langsung jadi alhamdulillah Gusti nu agung araos nya aya ngaramat cobi urang tingali ka luhur luka buahan gitu ya geningan buahan alhamdulillah risuen teh buahan aya buahna hiji hanya saya teh buah paria teh pahit tapi raos geningan ieu ge aya hiji deui alhamdulillah aya dua pariana buahan geningan alhamdulillah jadi pengisah-sisahna melak paria teh kadang buahan kadang teu eta kembangna murag deui tuh geningan kembangna ge murag deui hanya murag wae wartosana tuh abi aya nu terang teh kembangna murag wae ieu Gusti nu agung lebar tuh gerak tinggal ya tuh eta teh murag deui kacau nembe diajar buahan kembangan malah murag awiyo sugan kapayun buahan deui sugan jaranten buah sugan teu ku murag deui kitu kembangna kacau tapi alhamdulillah kita tos keresa buahan mah katu paria si abi nya cobian we dina pot buruan sakedik lumayan aya manfaatna gitu daripada tanah hungkul pelaka naon we kersama aya rencana kenya tuang teu kedah miser teuing gitu alhamdulillah Gusti nu agung